Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nami abdi Amelia Kurniasi di kelas 12 dari tilu. Kuring bakal maca artikel anu ku kuring tulis nyaeta kasenian daerah Pasundan. Indonesia teh kaasup negeri anu beunghar ku budaya, khususna tina budaya daerah. Saban seler bangsa anu nyicingan ribuan pulau di Indonesia mibanda kabudayaan sewang-sewangan. Di antarana kasenian daerah. Naon ari kasenian daerah teh? Tangtu bae kasenian anu lahir sarta hirup di daerah. Ieu kasenian teh perlu diipuk jeung dimekarkeun lantaran mangrupakeun banda bangsa anu gede ajena. Kasenian daerah anu hirup di pikawonoh tur dipikaresep lain bae ku seler bangsa anu nyiptakeunana disebut kasenian nasional. Jadi, kasenian daerah teh mangrupa unsur pawangun kasenian nasional. Kasenian Jaipong umpamana ieu kasenian asal Jawa Barat teh geus jadi kasenian nasional. Lain bae urang Sunda nu mikaresep jaipongan teh. Tapi oge dipikaresep ku seler bangsa sejen. Ambahan kamekaranana jelas leuwih lega. Lain ngan di Tatar Sunda wungkul malah cek beja urang mancanagara oge loba nu mikaresep. Lamun sok ditalungtik kasenian Sunda teh pohara lobana. Ieu kasenian anu sakitu lobana teh kiwari nungtut laleungitan malah buah hidup mah ngan saukur kungsi ngadenge ngaranna bae. Ari pangna terus muguran teh lantaran taya generasi ngora nu neruskeunana kanyatan ieu teh pugu matak pohara handeueulna pohara matak prihatina. Enya saha nu teu prihatin kaleungitan kakayaan bangsa anu gede ajena, urang salaku urang Sunda ulah tepi ka pareumeun obor. Atuh saeutikna apal ngaran-ngaranna henteu apal jagelekna oge ku sabab kitu geura urang tataan boh kasenian anu masih hirup boh anu kungsi hirup. Geura urang tataan di antarana bae wayang golek, jaipongan, cianjuran, angklung, calung, kendang, penca, beluk, kiliningan, ketuk tilu, kuda lumping, tarawangsa, sandiwara, reog, longser, lais, debus, ubruk, ujungan, dompret, kawih, gending karesmen, bangborangan, jeung gondang. Eta teh kareh sabagian leutik, da cek beja mah kasenian Sunda anu kungsi hirup teh leuwih ti 30 rupana. Moal buah di seler bangsa sejen oge mibanda kasenian anu kawilang loba sarta geus loba deui nu paehna. Lamun ti hiji seler bangsa sebut bae mibanda 30 kasenian. Pek kalikeun ke hidup. Anya masuk teh kalikeun jeung jumlah seler bangsa nu aya di Indonesia pohara beungharna Indonesia teh. Sakitu wae tina artikel anu tos dibaca. Punten umpami lepat ngucapeun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.